Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-8. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninya harita mantili keur ditawan ku Bahrewo. Samalih Nini Inot ge nya kitu keneh. Oge para mitra si Aki harita teh jadi macan. Toh, harita nuju tarung para mitra sadaya, si Aki harita para mitra sadaya diteungeuh harita teh ku Bahrewo. Namun sabada diteungeuh si Aki kalah kas ngebul. Gitu para mitra janggelak aya macan gitu, duka si Aki anu leungit datang macan duka anu may para wargi sadaya. Namanya ge dongengnya. Tos kitu we minten kumaha saterasna ieu macan mah urang teraskeun. Nah tiasa salamet ye mantili atuh nepi henteu para mitra dina genggeman Bahrewo teh margi anjeunna parantos diringkus. Memang tos dina kayan ripuh we mantili teh mah urang lajengkeun. Harita waktu anak buahna Bahrewo keur ngobrolkeun urusan rek mahala. Heuleut sawatara menit mantili kakara sadar. Karasa awakna asari kesatulang sandi urut pada nyiksa. Segeruk mantili ceurik keras kana nasibna Aki Ehon jeung Nini Inot. Anu sakitu mikanya ahna nya ge kasebut deungeun-deungeun meuli alahbatan ka incu teges. Ras diinget kan jadi lanceuk geus aya kana 3 tauna teu panggih-panggih para mitra sadaya. Duka salamet duka kumaha. Ku dasar eta batin mantili ayeuna teh asa beuki nyeri gerendeng mantili ngagerendeng jero dadana. Di barung kuci mata teu kenat-kenat rag-ragan. Nini, Aki hapunten samudaya kalepatan abdi lahir tumekaning batin. Kumaos abdi janten jalmi anu ngajantenkeun Agi sareng mohon Aki ngantunkeun. Nini sareng Aki ngarantunkeun janten abdi nu dosana teh Nini Aki. Mugi-mugi Nini sareng Aki ditampi iman Islamna dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanana. Dilegakeun di alam kuburna kalayan singkenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kang mantala kamana wae akang teh. Abdi hampura Kang, urang pileuleyan sareng abdi jalan abdi tos teu aya harepan tiasa patepang deui sareng akang. Insyaallah upami akang aya keneh dikieuna ku abdi didoakeun. Mugi-mugi sing tiasa papendak sareng kabagjaan. Atuh upami akang parantos teu aya di alam dunya. Mugi-mugi arwah abdi sareng arwah akang tiasa tepang di alam kubur. Kitu gerentos batin mantili segeruk ceurik deui bari nyabakan sirah asa umur urut pada nyiksa. Memang bener-bener mantili geus pondok pangharepan sabab tadi ge kadenge anak buah Bahrewo krek maragatkeun nyawa. Tapi mantili geus pasrah kanu Maha Kawasa. Cag heula urang tuna di handuang siang urang teuneun di haneuleum sieun paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang disamper deui ka aya Nyi Mantili. Nuker sedih kingkin nandang beranta bari pegat pati dina peuting harita atawa dina poe isu. Duka wayah kumaha harita nganu jelas di luar wawangunan geus simpe comre. Teu kadenge nu batuk-batuk acan pugu geus nyedak ka peuting. Sora bangkong jeung bancet meuni recet kalan-kalan kadenge sora lonok ting peureulung. Ditumbuk ku sora manuk buuk da pugu imah kalana anak buah Bahrewo teh nyingkur jauh ka tatangga bari kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan. Poekna teh teu katulungan dina caangna bulan ge teu pati bengras kahalangan ku tatangkalan. Jegug-jegug kadenge anjing ngagogog ti jauhna disambung ku nu babaung melewung meraikeun simpena peuting. Ti kalereun imah kalana anjing meuli rageg si horeng anjing harita teh para mitra ngagogog teh aya jelema tiluan keur ting salingker. Sakapeung lalempang mapaya anu suni caturkeun jalma nu tilu geus rek tepi ka imah Bahrewo. Reg arireun sisi kulah deukeut tangkal manalika pok musa urang ngomong rada haharewosan. Aduh kamana euy urang yang mantili euy toib euy. Geus asa beak dengkak di teteangan ti beurang keneh nepi ka kiwari. Geus sakieu simpena teu manggih raratanan acan. Di teang dieu ka imah mah Aki Ehon eueuh. Usaha-saha malah panto imahna bolongor jawab parwek deui ceuk saurang lalaki. Si horeng si mana horeng Japar anakna Bahrewo. Memika hayang kamantili
Tiba lohor keneh neneangan mantili dibantu ku babaturanana duaan. Di antarana katelah si Toib jeung Soma sobatna ti leuleutik. Oh kudu ka mana deui atuh maluruna par. Lain ku kitu dewek ngarasa heran euy ku perkara nini Inot jeung Aki Ehon. Areueuh di mana na ngarjat kitu jeung mantili euy. Ngajat jeung mantili kumaha ari maneh. Kapan ini Inot ge euy nanyakeun ka dewek samala hari teh nita disusulan ka kebon ka dewek. Nya ku dewek disusul ka kebon eueuh deui. Da puguh nini Inot mah nyebutkeun ka kebon masotena dumeh mantili waktu nganyang ka imah dewek bebejana mah rek ngangeuskeun koredeun jeung di kebon kitu. Tema Japar bari neuteu. Nya saha atuh nu nyaho atuh? Sanggeus eueuh ti imahna. Putingna atau sorena balik kalawan ngajakan ini kan nini Inot jeung Kaki Ehon tuluting korolos kitu. Teuing euy lamun kitu mah. Japar percaya oge kana omongan si Toib. Geus kieu kumaha atuh narek baralik wae Japar atawa rek tuluy neangan ka lembur sejen? Soma nanya kana pamadengan Japar. Euy dewek teh euy. Dewek bisa balik kumanya mun geus deukeut ka imah ieu. Da geus deukeut ka imah. Nu tangtu inung bapa dewek geus talibra heesna. Ari ngagugudrag bantos sieun ngaganggu euy karunya deui ka inung bapa dewek. Ungkuan keheul keneh euy. Non teh dewek makan jadi bapak geus pugu-pugu sakitu aya sema. Oh mantili hayo ngadon nitah meuli bako. Dalam gara-gara tinu jadi bapak nitah meuli bako mah cantang tuh mantili eueuh. Mangkani manehna geus daek nganjang ka imah. Malah eta ge kahayang manehna yang ditepungkeun jeung inung bapak dewek. Ngan keheul dewek mah euy kan jadi bapak teh. Waktu kasemahan mantili dewek nitah meuli bako. Jadi kieu kajadianana. Lah aing mah padahal mah aing mah ke bapak teh nitah kitu sotenan nyata. Waktu hari teh lah yo keul teh pedah eta we bapak teh tiga nu teu ngalaman ngorah heula kitu. Japar akhirna ngarasa keheul kanu jadi bapak dumeh waktu kasemahan ku mantili di titah meuli bako. Paramek mah anu mulya sakumaha nu ku uninga nu ka uninga padahal mah bah rewok nitah kitu sotena nyaeta satengah nyicieunkeun salasah da eta. Rek newak mantili disangka ngampihan gobang naga sakti ditinggal tinu jadi bapana. Nggak suwe rek esma di imah dewek par. Hari lain tuh wani ngageuingkeun jadi inung bapa mah kajeun isuk urang ari deui neangan mantili. Sanajan ayeuna diteruskeun neangan karipu-ripu atawa wakda jabage sakit puting nongko. Ayo ke bisi kapanggi ku batur disangka rek ngalampatkeun jahat deui urang ditewak meureun bahaya. Eunam lah dewek rek milu hees di lain. Tema Japar bari ngorejat nangtung tuluy arinit deui. Kira-kira 200 meter angangna ka imah si Toib di belah wetan palebah pongpok imah. Rentang-rentang saurang lalaki nyoren bedog malah nyorot-nyorot batre. Atuh Japar jeung baturna rubreg areureun. Pek si Toib nyarita bari panon manco ngawaskeun nu keurna tadi. Langan euy. Itu sahanya norojo tinu pongpok imah dewek euy. Bangsat kitu. Sok nyoe bangsat rek maling domah dewek euy. Cek si Toib timuru nama ka bangsat. Piraku teuing aya bangsat make nyorot-nyorot batre. Ngan teuing lamun rek neang paraji mah atawa tas ngani recai. Cek Japar. Oh geuning siga maju ka dieu keun Toib. Sing urang tungguan di dieu. Lamun jelema nyurigakeun urang tarewak. Piraku urang tiluan teu untupan newak jelema. Sahulu pokna deui tuluy tinggar pong harita teh. Beuki lila para mitra beuki deukeut jalma nu keur ngintip teh. Sanggeus deukeut anu kira-kira kilometer deui Japar ngagentak nanya. Saha? Pokna. Atuh nu digertak semuriwas pokna malan bari nyaangkeun batre ka luhur. Dewek. Teh mana bari ditegas-tegas horeng unen. Ngabejakeun ka Aki Ehon perkara nini Inot dibawa ku bah rewok. Harita unen balik tas ngani recai. Unen teh? Oh dewek. Tema unen. Aduh, ambil si lain pada ngarempung tiluan euy. Disangka ku si Toib membajarkeun teh bangsa trek maling doma sia. Tas di mana tuh lain teh kekelamatan sorangan si unen? Oh, tas ngadir cai ti girang. Sabab sawah anu dewek teh euy sok kasaatan wae. Samalang kanan mah ina teh rek kasih lain par. Pikir-pikir sieun ngaganggu we nu tangtu si lain geus hees. Tapi buktina pamprok di dieu. Heuh, syukur we euy kita bisa tepung di dieu mah. Puguh dewek teh aya picaritaeun ka ilaing euy. Picaritaeun naon euy? Japar neuteu. Di mana atunya dewek ngobrolna euy hasapiraku rek ngobrol di dieu mah. Tinjaran teng dia kayak disangka ku batur rek ngajahat. Geus we ditu di mah dewek unen. Oh nama tuh. Temal unen bring atuh para mitra. Rek ngajugjug ka imana si Toib teu lila di jalan geus tepi. Kalacat sarere arungah katepas guk gek dariuk dina babalean.
Harita ditepas caangku lampu lantera anu ngagantung dina panyaweran. Cing Toib dewek atuh minta waleh. Apunten. Ieu maksudna kieu. Cing Toib dewek rek waleh we minta cai hayang inum we. Ieu ti koro dewek meuni geus sasatureun kieu. Japar minta cai. Teu hararese si Toib ka jero kabeneran panto hareup teu ditulakan ku indungna. Tulila si Toib ngajingjing teko jeung cangki reseng opat siki sak dituna hareupeun Japar. Tuluy ngarinum bangun anu araus. Kieu euy perluan dewek rek kampungan si lain Japar. Nyaeta rek aya tanyakeun ka ilaing euy. Ari alaing geus ngadenge atawa geus nyaho nini Inot anu mawa? Mak, pangdenge nini Inot anu mawa? Japar semureuwas. Heueuh, nini Inot pamajikan Aki Ehon. Can, nari kitu dibawa ka mana? Jeung saha di? Kelanan ku dewek mawa ka dicaritakeun ari nu mawa nama. Urang jujut heula ti mimitina ngarah jentrenya. Kieu deuleu Japar euy. Kieu nya ye. Tadi teh kira-kira wanci asar dewek keur ngarit jukut dina sisi galengan. Itu keur parab domba. Da domba teh disarada we euy. Barang rek pindah deui ngarit ka beulah wetan katingali asa urang awewe keur dibebedol leungeunna. Bari leumpang dina galengan. Kuno ti tukang dijomplok-jomplokkeun. Ana disidik-sidik ku dewek euy si horeng nini Inot euy. Harita teh ngatidinya dewek perenyang we dewek teh ngabejaan ka Aki Ehon. Kalawan dicaritakeun ya nini Inot anu mawa ku tilu urang lalaki. Nya harita keneh ku Aki Ehon jeung ku dewek disusul. Sanggeus tepi ka jalan rondaan dewek nyalingker ka sisi kebon. Hari Aki Ehon harita teh euy. Sanggeus deukeut teh nongtak leungeun nini Inot tuluy dipatorong-torong jeung lumawana. Geus kitu meder we euy Aki Ehon jojok atuh tunggalan. Katingali lawan Aki Ehon ngacoprak teuing paeh teuing teu sadar. Tidinya jelemu saurang deui nyerang. Pada ngaluarkeun elmuna, akhirna Aki Ehon kabeunangan terus jadi macan euy. Heran dewek mah euy sedang lawan ngagunakeun cameti. Atuh si macan terus awakna ruksak hertihan nepi ka kaburna. Geus kitu mah nini Inot terus dibawa ku duaan. Samalah di jalan keneh ge disariksa. Teuing kumaha nasibna nini Inot ge? Atuh dewek euy lain teu tega. Lain tega ngantep ka nini Inot ngan dewek teu wani we sabab nu ngayonan Aki Ehon ge sakitu luhur elmuna we. Sawah atuh dewek ningalina ge harita teh. Sanggeus nini Inot eueuh dewek balik heula ka imah nganturkeun jukut. Tulila berenyang we dewek teh indit, angkanan rek neangan maneh. Rek ngabejakeun perkara ieu nini Inot, hariwang inggis terus dipahala babakuna mah euy. Ceuk unen panjang lebar nyaritakeun perkara nini Inot. Ngaso heula para mitra ngaso. Japar para mitra barang ngadenge katerangan ti unen nu panjang lebar tuluy nyarita. Eta urang mana euy nu mawa nini Inot teh unen? Japar reuwas. Nyaeta dewek teh euy ngarasa euring kulecah euy. Teu dibejakeun kumaha bisi nini Inot dibawa teh aya sangkut paut jeung mantili ka bogoh maneh. Ari dibejakeun kumaha keneh euy. Bisi dewek dianggap rek ngadukeun ka ieu nu jadi masalah keur dewek teh euy. Nu disebut heureun kulecah teh ya. Nah, maka boga pikiran kitu segala nen, pokoknya bejakeun ka dewek, saha jelema euy. Bisi aya sangkut paut jeung mantili, sok bejakeun ka dewek. Penasaran dewek aya naon cing sok bejakeun euy. Japarannya sedak bari teu leupas tina paneutupna. Leuwih hade caritakeun kalinya unen, ceuk si Toib mairan. Nya teu kuna naon lah. Ku dewek dicaritakeun nya. Pokona mah teu kuna naon ku dewek dicaritakeun. Jadi ngan omat si lain ulah nyaritakeun di bejaan ku dewek euy. Nya, ieu mah euy pokona mah samemeh dewek nyarita teh si lain pokona mah ulah nyaritakeun ieu dibejakeun ku dewek. Si lain sanggup teu? Sanggup sok ngomongkeun. Japar para mitra geus teu sabar hayang ngadenge keterangan. Kulantaran ngadenge nini Inot para mitra aya nu mawa kabur, samalah di cenah dibabawa jeung disuntrung-suntrung, aya nu nyulik hartina nini Inot sedengkeun ieu aya sangkut pautna jeung mantili. Nya lamun si lain geus bener-bener janji mah ka dewek yen moal ngucah ngaceh ka batur yen perkara ieu dibejakeun ku dewek tah kitu. Kieu euy nu sabenerna mah nini Inot teh dibawa ku bapa maneh euy jeung ku anak buahna ngan teuing saha ngaranna da teu apa. Pangawakana pendek, DDP jeung bongkok. Hah? Pendeknya dibawa ku dewek. Waduh, buah-buah ya sanggut pautnya jeung mantili euy lamun kitu sarana mah euy.
Lamunnya tema ni ninot dibawa ku bapa dewek nepi ka disiksa komo lamun aya sangkut paut jeung mantili. Dah, kari kumaha engke aing mah nyaan lah padu teuing jeung jadi bapa na ha. Tarung-tarung aing mah kagok lah. Jawar ujug-ujug nafsu Paramitra. Samalah geus rek ngaleos rek balik ka imahna. Ngan teu kebat kabur ditongtak harita leungeun ku si Toib sarta diomongan. Mangkelanan par tong sok ngalajur nafsu ngumbar amarah sia. Jadi jelema teh euy kudu leuleus deui jujur diatali. Pokona mah kudu landung kandungan kudu lair aisan. Urang teh ulah waka kejot borosot pokona mah. Sanajan si laing aya hate ge rek ngayakeun tinakan keur jadi bapa. Eueuh alusna malah diri laing bakal cilaka euy. Sedang bapa lain teh sararea ge geus nyaho. Lain jelema jore-jore atuh. Geuning teu unen, kehon ge kuat ka cilaka. Cacakan aki hon saeutik gedena geus enggeung pangarti aki hon teh. Ari cek dewek mah kieu euy. Leuwih hade permanakeun heula ka tempat anak buahna bapa si lain. Nah ini inot aya di imah anak buah bapa si lain atawa heueuh. Carana mah atawa akalna mah kumaha si lain we, narek diintip heula, nah harek langsung diunggahan ka imah anak buah bapa si lain. Lamun kitu carana dewek kerek marengan, tapi dewek mau ambil unggah kajian rek nungguan we di luar. Kayak di mana anak buah bapa si lain ngayakeun tindakan tadirinya kakara dewek jeung si Soma ngayakeun bantuan kitu. Si Toib mere pamandangan para mitra sadaya. Nyaeta ka Japar anu keur ngumbara nafsu lantaran manehna ngarasa keheul mentegeg segede gunung para wargi sadaya. Naon sababna kulantaran dibejakeun yen cenah Nini Indro diculik malah maya sangkut pautna jeung mantili. Sedengkeun mantili diteangan ku tatang koteteng manehna neangan ka kalera berkakidul atuh kakulon jeung kawetan bari teu manggih haratan manehna luar biasa keheulna. Unen harita nyarita deui. Sanajan jeung dewek teu naon euy lah. Unen mairan milu ngabantu. Oh, naon atuh? Tema Japar para wargi sadaya. Nafsuna nu geus ngagugudug. Keheul harita teh kanu jadi bapa. Samalah aya itikad para mitra rek ngayonan sagala. Sok sieun inot bisa riksa bari aya sangkut pautna jeung urusan mantili. Naso heula para wargi naso. Para mitra kaum dangu henteu mikirkeun nyorang anu saruni, teu mikirkeun kana poek bulan komo mikirkeun sieun ku itu ku ieu masigana. Eueuh we da eta initna dibarengan ku nafsu. Atuh teu sakumaha lila di jalan Japar jeung baturna nu tiluan geus deukeut ka hiji imah tayalian imahna kalana. Reg areureun heula ting salingker kanu bumi harita Japar haharewosan ditah nungguan ka baturna nu tiluan. Kuliwed Japar ku kuliwedan reg eureun dibarung ku panon rundut rinat ka sisi kagigir. Katayep Japar ka katayepan reg eureun deui dipompok imah kalana. Kadenge sora ting gerendeng di jero imah si horeng anak buahna Bahrewok ngobrol deui. Oh, lamun seug teh sieun mah ku Bahrewok sigana dihakan heula eta si mantili ku dewek euy. Mangkaning tegep jeung bejana cenah parawan keneh euy. Nah eta sieun ku si Abah dewek mah aduh. Sakitu atuh. Eta mah dodoina eta mah. Moe duana we dewek meninggal pangawakan awewe jiga kitu. Saresegna keur wah. Moal teu nah pokona mah hese digambarkeunna euy. Sia mah nyer-nyer picilakaeun sia badu. Awewe geus rek diparagatkeun nyawana ngadu rek dihakan heula dirina. Lamun rek niat ge dewek ngahakan diri si mantili mah tapi dewek mah da niat euy. Sarua we rek ngahakan diri awewe anu keur sakarat atuh. Tema kalana tubuh Japar anu keur ngadedengekeun di pompok imah ngalenyap. Ngadenge caritaan anu di jero imah nyaritakeun perkara mantili. Teu matak aneh lamun seug nafsuna Japar beuki ngagedur amarah kontan ngabubulak kuntu kakerot. Kurang ajar siang jadi bapa. Hah? Teu sangka boga itikad kitu sarua jeung nipu ka diri aing kasebut ka anak. Cing ku aing rek diintip di kamarna sugan we ka deuleu. Kitu gerentas hate Japar tuluy ka katayepan deui. Ngadeuketan kamar reg eureun tuluy tengah-tengo. Noong tina bilik anu carang sakali dua kali macan sidik. Nari geus pindah deui noongna. Kebeg hate Japar ngakebeg sidik pisan mantili. Dirungkup ku heurap samalah maka tingali keur inghak-inghakan ceuri. Pakaian rarajet buuk karusut. Kitu deui beungeutna barengep kertihan. Ningali kitu komo Japar tika kereket. Leos init deui nyampurkeun ka baturna nu keur narungguan di Nurado poe. Kumaha?
Aya ni inot euy. Si Toib ni heula ananya rada haharewosan. Wah, euy nyaan euy. Ana sarupa kitu mah telenges kabina-bina euy nu jadi bapa dewek. Paingan eta hate dewek ditata di keneh asa teu geunah wae euy. Perkara nini inot memang eueuh euy. Teuing ka mana inditna? Teuing di pahala, teuing kumahangan bieu dewek noong tina bilik nu carang. Ana breh teh kebeg hate dewek ngagebeg euy. Reuwas satakar kebak atuh. Teu salah deudeureun euy di jero kamar aya mantili, dirungkup ku heurap keur ingak-ingakan ceurik euy. Aduh, pakaian rarajet beungeuk reuneuk ya bagartihan. Samalah bieu kadenge pisan anak buahna bapa dewek nyebutkeun mantili rek diparagatkeun nyawana. La ilaha illallah. Baru aya mantili di kamar. Unen ngaranjug. Ari geus kitu kumaha tuh? Pokna nanya kana pamadegan Japar. Aya mah kieu euy. Dewek baturan ku lain Toib euy. Siling unen jeung si Soma ngaraguan di dieu nya. Ku dewek mantili rek dibawa kabur euy. Rek ditulungan ku dewek euy. Ajar di mana maneh teh euy si Japar? Unen para mitra nanya. Jalan merek nyokel bilik we. Pokona mah dari kana jandela mah kamarna jandelaan atuh. Ungan kade euy sing hati-hati euy dina nyokelna bising kadenge sia kudu di jero. Tepas di jero imah aya anak buah bapa silaing atuh da ngajaga meureun. Tangtu dewek hati-hati euy nam Toib. Kade euy wen Soma dewek awaskeun pilehnya. Oh jeung ka ditu ku dewek jeung si Soma diawaskeun ti dieu. Temal unen geus kitu mah Japar teu loba nu dipikir deui tuluy ini. Dibarengan ku si Toib leumpang ting arongko. Sanggeus tepi kapompok imah reg eureun, harita Japar ngaharewos meni ditompokeun kana ceuli si Toib. Nitah ditoong ana breh nyawe ku si Toib katingali. Di jero kamar aya mantili dirungkup ku heurap. Geus kitu para mitra sadaya katingali. Si Toib ungeuk, serepet si Toib ngalugas bedog meni lalaunan pisan. Song dibikeun ka Japar tuluy dipake nyokel cempet bilik. Bertek. Cempet disada bebeletekan laun. Reg Japar eureun heula geus kitu bertek nyokel deui cempet. Parang harita salah saurang anak buahna bah rewok ngadengieun sada anu bebeletekan. Para wargi sadaya si Badu rungah ringeuh harita teh para wargi sadaya. Tah, naon euy sareng ngabeletek euy? Alah beurit meureun, di dieu mah loba beurit barina ge. Buah beurit, buah naon ketang euy cing ketemu ka ditu si ka kamar Badu sia bisi si mantili kabur jalan ka kolong ke. Cek Darsim curiga ka mantili rek kabur. Yung ka ditu ka tembo sia Badu. Kalana mairan korejat si Badu nangtung para wargi sadaya harita teh. Atuh para wargi sadaya tuluy atuh manehanana ngojengkang ngalaan kunci panto ana brai ka sampak mantili keur inghak-inghakane masih kene kabulan ku heurap. Japar harita nyokel cempetna eureun heula sabab kadege sora panto ngareket. Sanggeus cempe ngabletek, sanggeus cempe beletek nyokel deui cempet geus rada ngab. Aya si mantilina oi Badu euy? Tanya Darsim barina teu. Wah ka mana si dikil mah keur jebleh, teh si Badu gek diu. Oi sugan beurit kekeretekan kana bilik euy. Cek Darsim percayaeun we nu beletekan kana bilik teh beurit ngegelan bilik. Beuki lila cempet muka beuki gede akhirna cempet sabelah geus lesot. Saat dituna di kolong tuluy bilikna dicokel di lalaunan. Perbet. Atuh mantili nu keur inghak-inghakan ngadak-ngadak jempe terus luak lieu. Ngadenge sora nu bebeletekan brai bilik geus muka sapotong. Kalawan dicekelan ku si Toib bus Japar asup ka kamar baringan telekeun curug. Kana bibirna nyarek ulah nyarita ka mantili. Bret heurap dikeuretan ku bedog. Nepi ka mantili kaluar ti tina heurap. Harita Japar haharewosan meh antel kana ceuli mantili. Maksudna dititah buru-buru kaluar. Serod mantili ansorodan sabab rek nangtung teh suku nyeri jeung asa leuleus urut ditajongan ku anak buahna bah rewo. Sanggeus kaluar ti kamar kadeprek mantili ngadeprek. Ku dasar kitu Japar ngarti yen mantili teu bisa nangtung. Ngan regenyeng we dipanggul teu mikirkeun kana karagap. Terus dibawa ngejat ti eta tempat dituturkeun ku baturna tiluan. Si Unen ti heula ngabatrean jalan. Par Musa ka imah dewek euy, di imah dewek mah batur anu sejen lintang ti indung dewek sorangan. Jeung anggang ka tetangga di dewek mah deui. Katampian deukeut sajaban ti kitu jarang anu kumaha lempeng ka dewek mah deui. Sapugu imah dewek mah pangingkurna atuh, ceuk si Toib haat rek ngampihan mantili. Oh syukur atuh euy, ari maneh ridho mah kaheurinan ku mantili. Eta kumaha kira-kirana indung maneh moal naon-naon euy?
Kentong jawab dewek lah. Tembak si Toib. Nutus aku mahalila para wargi sadaya. Harita teh di jalan geus tepi deui kalacat arunggah ka tepat. Si Toib kaketrok kana panto bari ngagegero inungna katelah makat mah. Ma. Saha? Makat mah inungna si Toib nanya ti jero. Kuring mah. Toib teh? Nya mah. Sama si Toib kulutrak makat mah ngalantulak panto sarta dibuka. La ilaha illallah. Hari eta saha nu dipapanggul teh Toib? Makat mah ngarasa kaget. Tong katunya tanya mah keula ka geus ka jero mah. Sok par bawa ka jero par. Cek si Toib bari ka jero dituturkeun ku Japar mamanggul mantili. Kitu deui Soma jeung Unen Arasup makat mah nulakan deui panto. Sok dengkeun kadinya par. Pokna dia bari nuna anggal menang nyokoti kamarna. Kuledag mantili dikadengkeun sedeng mantili sadatang ka imah si Toib. Teu sadar deui taksiran ka nyeri beuki parna. Gek sararea dariuk samalah makat mah gening hareupan. Har geuning Jang Japar, hampura juga sugan teh lain lain ujang, lain madegig ujang. Panjangna teh Jang Japar. Da nya kitu ketang ari panon geus kolot mah geus kurang awas. Ongko mah teh sare deui hampuranya ibinya. Makat mah kakara ningalieun ka Japar kalawan sanuk-sanuk. Bener naon bilah sabalikna kuring kudu diampura ku ibi. Beuting-beuting ka dieu ngaganggu ka ibi. Tembak Japar bari ngareret kana beungeut mantili. Lenyap hate Japar ngalenyap sabab kakara sidik ningali beungeut mantili sugan teh teu ruksak kitu gareuneuk jeung gartihan. Kekeulana Jang Japar ari teh saha jeung eta beungeutna mani ruksak kitu? Siga-siga tapak nyiksa. Makat mah nanyakeun mantili pok si Toib niheula anembalan. Kita injuna Ki Ehon mah nyata tunangan Japar. Hah? Ki Ehon mana? Apa mama sawal jarang ulin kana jauh atuh. Ari kitu kunaon atuh meni ruksak kitu jeung siga-siga teu sadar katinggalin aku mama. Nyata kieu lalakonna teh mah. Poe tadi kuring jeung Japar katut si Soma tas neangan mantili. Heuh mantili teh saha? Nya mantili teh ieu injuna Ki Ehon. Heeh geus kitu. Hampir sapoe jemput atuh mah kuring nela milu neangan mantili teh. Tapi oleh nepi kawan si Isa teh teu manggih raratan pisan. Diteang ka imahna eueuh sasaha. Barang kuring jeung Japar katut Soma rek baralik kok tepung jeung ieu Unen ieu. Nya manehna siga nu atoh tepung jeung Japar teh. Dumeh maneh tepung jeung Japar nu maksudna mah rek mere beja kitu. Kancangna carita ku Japar ditanyakeun naon maksudna. Ari pok teh manehna ningali Nini Inot nyaeta pamajikan Ki Ehon. Aya nu mawa ku 3 urang lalaki samalah meni teu sirikna digolusur atuh. Cenah ku anak buahna Bahrewok bapada Japar. Geus kitu mah gancang disarusul ka tempat anak buahna Bahrewok kalawan ku Japar ditoong. Kana bere teh katingali di jero kamar aya mantili keur ingaki akan ceurik. Bar dirungkupan ku heurap. Samalah kuring milu noong tina bilik carang mah. Geus sidik kitu mah bilik kamar ditokel ku Japar nepi ka salametna. Mantili kabawa bari ka aya anu sakieu ruksakna kitu. Da aku dasar kitu ku kuring dibawa ka dieu, dari dibawa ka imahna Japar mah sarua jeung nyarenkeun beuheung ka bapana. Nu satuluyna wayahna mah rido teu rido, dipenta ridona katicingan ku ieu mantili sabab karunya tuh mah. Mana inung bapana eueuh kitu deui nu ngarawatan mantili. Nyatana Ki Ehon jeung Nini Inot geus areueuh, ceuk Toib ngajelaskeun sawajarna. Nya bi dipenta ridona we diheueurinana antara 2-3 poe mah bi. Kayak di mana geus jag-jag dan ku kuring rek dipernahkeun ku kuring di tempat sejen. Sabab kuring mah rasa khawatir pek we tingali ku ibi batan sakieu ruksakna. Da tadi ge lamun teu dihalangan ku si Toib mah aya pikiran kuring rek kumawani kanu jadi bapa. Nyaeta dihalangan ku Toib cek Japar mairan. Jadi disiksana teh ku Bapak Jang Japar. Hari disiksana mah duka ku bapa kuring, duka ku anak buah Nabi ngan pasti ditahan bapa kuring. Lain ku kitu namanya ras-rasan pisan cenanya. Tapi karuksak ieu. Eta kunaon atuh pasalna teh Jang Japar? Makat mah talete kalawan neuteub kana beungeut Japar. Buka teuing dari pasal-pasalna mah beda kuring ge can aya katerangan nu jelas. Nya nu dimaksud teh can aya katerangan ti ieu mantili. Eta kumaha kira-kirana Ibi ridho lamun kacicingan mantili? Ieu mah sementara we saat-saat manehna sehat pisan kitu. Nyari jenisna daekeun mah di dieu teu naon-naon, tong boroning kakara sapoe 2 poe sanajan aya bulana ge pek teh teuing. Ngan dina ngakuna ge keur Ibi momoal bisa nyugemakeun, maklum Jang Japar gah bisa ningali kaayaan Ibi. Nya dina kaayaan sakieu lah.
Tuh bisa naon teh disebut salinung. Ai perkara katu boga mah kitu Jang Japar. Keun bae perkara eta mah bi tong hariwang-hariwang da kuring ge boga pikiran. Moal rek nyusahkeun sagarupana ka ibi. Perkara keur daharna mah keun ku kuring ditanggung, yang beres pokona mah. Cek Japar. Geus kitu mah ngarasa bungah dumeh makatna. Indungna si Toib ridoeun dikaheurinan ku mantili. Oloyong makat mah kaluar paratata kamar. Mutus saku mahalila geus norojol deui. Bari mawa samping kebat rup disimutkeun ka awak mantili. Nu masih keneh ngalempreh can sadar-sadar. Mun eta mah bersihan atuh Jang Japar getihna ku cai haneut lah karunya nya. Aya cai haneut tapi aya ke urang nyokot heula dina seeng sugan haneut keneh. Temal makat mah nyokot cai haneut kabeneran dina seeng aya haneut keneh. Tah kabeneran dina seeng haneut keneh Jang Japar. Kadinya bersihan beungeutna tah ieu lamakna da bersih meunang ieu tadi. Makat mah nula cai haneut para mitra kana rantang jeung lamakna. Harita beungeut mantili dibersihan getihna. Kulamak menang maseuhan ku cai haneut. Kituna teh keur Japar aya ku bela. Sedang babaturanna nu tiluan katut makat mah narempokeun we kana beungeut mantili. Getih dina beungeut geus bersih. Atuh ebreh pisan gareuneukna katingali. Sajeroning keur mersihan beungeut mantili hate Japar. Waleh ngageremet hayang mangmaleskeun kanu nyiksa mantili. Sanggeus bersih kalawan caina dina rantang dikasisikeun. Heuleut sawatara menit nyah mantili beunta. Tuluy rarat-reret kasisi kagigir taksiran asa dina pangimpian. Tuluy neuteub kana beungeut makat mah kalawan kubikat mah ditanya lirih. Nyai, emut henteu? Saha anjeun teh? Anak-anakan si Bardawi alias si Rewok, halik ka dinikah sia manusia biadab. Tesukaan ini jeung aki aing dipaehan ku sia. Halik-halik nyingkah sia setan. Cek mantili can sadar bener. Taksiran titingalian Abah Rewok bapana Japar. Sing emut ucu nu geulis ieu mah ibi. Bikat mah sanesa saha geulis. Sing emut ucu geura istighfar geulis sing emut ieu. Bikat mah ngusap beungeut mantili. Nyai sing inget geulis. Akang aja nyalametkeun jiwa Nyai ku akang dibawa ka dieu. Akang teh nyaah ka Nyai cek Japar mairan. Red mantili ngareret tuluy neuteub meniseukeun. Aing mah teh suka teu ridho. Inung bapa aing dipaehan ku sia. Ayeuna mikanya ka aing dipaehan. Nyingkah ka dieu sia iblis, nyingkah. Mantili rek ngorejat ngan ditahan ku Japar. Harita bikat mah nya kelantarangna bari gegerenyeman babacaan. Koledag mantili ngedeng deui geus kitu mah segeruk ceurik bangun ka nyanyerian. Nyai, sing sabar geulis ulah ponok pangharepan, akang mah sadia pikeun mela patina. Pokona pikeun males pati akang rela nagih ka nyeri kanu nyiksa ka Nyai. Sanajan diri akang tepi kapegat pati ceuk paribasana. Akang ridho demi ka nyaah Nyai. Mumatak Nyai ulah leutik hate. Ngan disagigireun ti kitu muga Nyai ridho ngahampura ka akang. Oge Nyai ulah rek nyiwit kulit mawa daging. Dumeh bapa akang boga itikad hianat. Samala akang yang ngarasa teu ridho nu jadi bapa boga itikad kitu kanu tanpa dosa. Ceuk Japar nupahan mantili bari manehna ge carinakdak. Ngarasa watir ku nasibna mantili. Ku ayana caritaan kitu teh keur mantili asa beuki kanyanyerian. Cirikna beuki bedas para mitra. Atuh jep sarerea jarempe ngadonting hariwul kawas hayam panyambungan. Harita si Toib siga nu pangangguran nyingkapkeun samping palebas suku mantili. Dumeh waktu tadi dibawa keluar ku Japar ngadeprek. Teu bisa nangtung-nangtung acan. Ana breh teh kebeg Toib ngagebeg. Kalawan nyarita setengah haharewosan ka Japar. Par, paingan tadi teu bisa nangtung-nangtung acan euy. Nyata kieu we sukuna ge euy. Ceuk si Toib nunjuk kana palebas suku mantili. Barang ditingali ku sarerea paingan mantili teu bisa nangtung-nangtung acan si horeng bitisna gareuneuk malah nu sabeulah mabareu. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Geuning eta bitisna ge mah gareuneuk kitu ujang. Jeung bareuh di sabeulah mah. Nah disiksa kunaon cenah nya menikah ruksak ieu. Aya ku tega-tega nian eta batur. Halah, nyiksa awewe nepi ka kieu. Gusti nu Maha Agung. Makat mah semunu peureu paureun ningali kaayaan suku mantili. Waduh nyaan biadabna keur manusia teh. Nasa nu nyiksa, na caranya
lamun geus nyaho manusana nu nyeun katelengesan kieu lah padu diteuing aing mah masing saha ge ditarok ku aing masih babatokna meniasa kacida-cida teuing telengesna manusia teh na direken sato kitu Gusti nu Maha Agung nepi ka kieu moal potong mah kitu tulang nabi Japar ngarasa watir campur nafsu para mitra sadaya ngaso heula. Para mitra sadaya makat mah tuluy harita teh nyarita para wargi. Tuka teuing atuh Jang Japar tapikeun isukan mah ibi rek ngangkir Bah Iding sina dipangbenerkeun. Sabab manehna mah tukangna kan arat urut teh. Bisa ngubaran namun aya tulang nu misalah oge. Pokona mah mudah-mudahan we atuh dijabah ku nu kawasa ujang. Temal makat mah. Lila-lila mah reup mantili sare menisiga nu pules naker. Sakapeung-kapeungeun ku Japar dileretan palebah dadana nu sakitu. Teu kitu sok dirampa pigulang leungeunna ceuk timburu Japar mantili peureum teh. Sok sieun turus maot tapi renghapna biasa normal. Eta mah kitu ebi kuring mah nganuhunkeun sakali deui ka ibi ridho diririwih ku kuring. Rek ni HP we handapna 3 poe luhurna saminggu abi keun perkara keur dahar-daharna kitu mah ku kuring da moal burung diperhatikeun. Diperlukeun sabab manehna teh geus teu boga tuturkeuneun pisan bi. Oge ka maneh deui euy dewek mi HP mantili euy. Ngan omat di mana geus jag-jag euy ulasina ka mana-mana euy. Dewek isukan rek balik heula ka imah bisi nu jadi indung arep-arepeun. Lamun teu boga indung malah moal balik-balik nyaan. Perkara nu jadi bapak kitu paduh diteuing lah. Masing teu ngaku ge ka dewek teu ngaku anak. Sabab boga nyieun katelengesan atuh bongan ceuk Japar rada lumengis. Cumarita ka makat mah jeung ka si Toib. Ceuk ibi oge heug bae ari sakira manehna betaheun di dieu mah ujang. Tong boroning sapoe 2 poe masing rek satuluyna ge teu naon-naon. Ngan eta kumaha perkara Bah Iding isukana teh angkir bae sina ka dieu kitu. Temal makat mah bari ngareret ka Japar. Angkir mah angkir we bi bisi sukuna aya nu caca di jero. Saya ye keur kaingetan ka Bah Iding ge ongkohan bisa aya syarat-syarat nu kudu dibeli ongko. Aku mah ibe pokona mah tah lah. Mungkin di we di non teh di ye diatur-atur kumaha ibi. Japar nyodoran duit ka makat mah. Bisi kuring kaburu balik heula nya. Caritakeun ka Bah Iding minta dipanguruskeun itu sing nepi ka sehatna pokona mah nya. Kumaha ibe lah pokona mah nyarita mah lah. Dipercayakeun ka ibi kumaha pokona kumaha dena we lah. Apokna para mitra. Insyaallah ujang ku ibi dicaritakeun ka Bah Iding moga-moga sing cager sakumaha biasana. Temal makat mah bari ngarawatan duit samalah tuluy disimpen ka kamarna. Halus mah pindahkeun atuh ka kamar si Toib Jang Japar ulah sina ngagoler di tengah imah karunya. Keun si Toib mah sina sare di tengah imah. Pokna deui nitah minahkeun mantili. Bahar pindahkeun ka ditu ka kamar euy keun dewek di dieu sare mah tengah imah hitung-hitung jaga we. Si Toib mairan para mitra. Atuh geus kitu mah regenyeng mantili dipangku ku Japar sorangan. Menisari jidig da pugu keur meujeuhna buta tulang buta daging, keur meujeuhna belak kesenteng, keur meujeuhna gede tanaga. Oledag mantili dikadengkeun dina kasur kalawan disimutan deui. Geus ngedengkeun mantili tuluy ngawarangkong kana urusan nu seje. Tapi kadur bedug subuh saurang ge eueuh anu sare. Isuk-isuk harita teh sanggeus Japar pamitan ka makat mah kalawan mihape-mihapekeun deui terus balik. Itu deui Soma jeung Unen baralik sewang-sewangan. Barengan jeung turuna Japar di imah makat mah wanci haneut moyan harita teh para mitra. Bah rewok ge init dadakuna mah kanu jadi pamajikan rek ulin ka pangaduan hayam. Sok padahal rek nepungan anak buahna bari rek nanyakeun urusan gobang ka mantili. Teu sabaraha lila di jalana Bah rewok geus tepi, malah geus unggah para mitra. Kasampak anak buahna tujuhan keur ngaropi di tengah imah. Be, edas. Wayah kieu geus marumuluk kawas tukang maracul we si laing ha. Cek Bah rewok bari ngajanteng. Nya wae sok atuh ngopi bah ya. Lumayan lah. Sian beuteung mamerada haneut seutik. Teh mah Darsim bari nyusutan bibir. Kutungtung baju kampret hideung. Ope ka dieu sing jongjon euy. Teh mah Bah rewok. Gek diuk dina kursi bari suku sabeula ditaekeun da geus jadi kabiasaan. Lamun diuk keboh dihanap boh dina kursi sok sila tutug para mitra. Bedogna dituna dina luhur meja ditindihan kudu kuilaken. Hai heuy kumaha perkara si Lomri? Jeung nini geus di ruang euy. Geus Bah,
kira pada maghrib disalomangkeun we darek nyieun deui kuburan kaburu poek manten atuh tema kalana. Baik salomangkeun ge nah. Kumaha bobogohan suga di jero kuburan mah. Hari si Mantili kumaha geus ditanya ku ileung ai? Geus bah samalah nu nanyana ge Darsim jeung si Odoy. Nanya kitu bah. Tema kalana nyaritana teu kebat. Ngaso heula para wargi. Para wargi sadaya, barang ngadenge nyaeta Bah Rewok alias Ki Ardawi teh para wargi. Nyebutkeun cenah si Darsim jeung si Odoy geus naranya urusan Mantili atuh Bardawi tuluy nyarita. Kumaha Darsim, Odoy? Nerangkeun deui perkara Gobang euy. Di mana cenah disebutkeunana euy? Bah Rewok nanya ka Darsim jeung ka Odoy. Bari ngareret pok Darsim nemalan. Kumaha tak kaban digulik sak ge waleh we teu dek nerangkeun. Sakitu nini disiksa ku kuringe jeung si Odoy tetep ngebuge. Ayeuna mah sanggeus nini napaeh terus manehna teh disiksa kuduaan. Samalah tadina mah rek terus diberesan ngan teu wani saucan aya parentah ti Abah. Taina kebeneran. Abah isukena geus ka dieu paek we lah hayang nyaho. Tanya ku Abah sorangan. Kudu ditanya ku Abah mah daek nerangkeun. Tadi ditanya ku kuring mah jeung si Odoy. Kacapen hanya nu matak peuting mah terus disiksa setengah modar atuh. Tema Darsim pok Odoy mairan. Nyaan keur kuring asa kakaramang ya awewe kasebut pentil kene bantanguna keur bah baton daek nerangkeun sigan teh kajian paeh disiksa. Lain bener man ti teh anakna nu ngaran Ardasik ya bah. Anak si Ardasik nu ngampian Gobang Nagasakti. Kaban di kamar ieu kene geus dicaritakeun hareubeun sararea sakumaha katerangan si Galuma. Sanggeus si Ardasik paeh ku si Galuma teu kungsilah si Galuma tarung jeung si Mantili. Tapi si Galuma kawas nu kodok bool euy ngadon jicir ku Bikang. Ngancek manehna sanggeus ngejate balik deui neangan imah si Ardasik kapanggih tapi eueuh sasaha di mana. Harita si Galuma ngotek tak sugan Gobang boleh teu kapanggih neangan Gobang. Taksiran sanggeus Mantili ngababrik si Galuma balik deui ka imah. Nyokot Gobang tuluy ngejati dinya. Kitu si Galuma euy. Nya kitu Galuma. Odoy ngareret kalawan nanyakeun ka Galuma. Oh kitu sakumaha nu dicaritakeun bieu ku si Abah. Taksiran dewek kitu pisan euy nyaeta sanggeus si Mantili ngababrik dewek teh balik deui ka imahna nyokot Gobang. Da eta bae waktu ku dewek diteang ka imahna Gobang mah eueuh. Samalah di imah ge saha atuh. Mun dipipireun imah aya kuburan anyar keneh, ting kuburan si Ardasik, ting kuburan saha. Tema si Galuma ngajelaskeun. Anu dipilampah ku manehna. Jadi teu daek nerangkeun nya perkara Gobang teh Darwis Darsim sia. Matak teu bah sigana mah batan ngaku kajian paeh atuh. Cing buka pantona euy. Hayang nyaho ku dewek kurang tanya sekali deui. Lamun ngabige tong kagok paragatkeun sakalian nyawana euy. Bah Rewok kojeng Kang Darsim ngalengkah ngalaan kunci panto. Ana brai kebeg Darsam ngakebeg paramitra Darsim. Sabab Mantili nyampak geus eueuh kari heurapna ngalumbuk. Hah? Eueuh si Mantili bah? Hah? Kumaha? Pangdenge si Mantili eueuh ha? Bah Rewok ngaranyu. Kentak nyamperkeun para mitra. Kitu di anak buah nu sejen ting korejat nangtung. Barang katingali kamar ku sararea nyawe kari heurapna ngalumbuk. Teu matak aneh lamun ceuk Bah Rewok nafsu. Kurang ajar setan sia. Naon sia gadag ha? Mun ieu geus sababanduleun deuleu. Manusia sakieu rayapna nepi ka teu nyaho si Mantili mabur. Sugan karelo sia ha? Si curig sia. Maloro kabeh sia teh golok. Gablek keke nyos deuleu. Hah? Barentul we hulu. Calu wungkul. Elek ku Bikang sahiji. Hah? Bah Rewok nafsu lain dikira para mitra. Gelas jeung cangkir urut ngaropi anak buahna katut eko paburaset ditalapungan ku Bah Rewok. Cebet tujuh hadit tampilingan para mitra sadaya kuat ting garabag. Ting sampoyong da bugut tampiling ku nafsu teh sajebet-jebetna. Anu kacida dihancana sama para wargi sadaya. Nyata Darsim jeung si Betok sabab manehna nu dipercaya nyekel kunci panto. Samalah si Betok pangripuhna menit teh sirikna ditotong-totongkeun ku Bah Rewok. Sajaba di kitu dituduh ngencarkeun Mantili. Padahal saurang eueuh nu asup ka kamar dina sapeuting tadi mah. Akhirna si Betok ngajoprak beungeut kareuneuk irung boborot ku getih. Ayo mantong si Betok, mantong ngacedok dieu sia. Aing geus teu hayang neuleuh bebeungetan sia deuleu. Mantong sia setan.
Cekuk bobokong si betok dijajak kuat totolonjongan ka tepas. Kedebut si betok rubuh kaburuan. Geus kitu si betok indit sabab ampun-ampunan bari nyebutkeun teu rumasa ngalepaskeun mantili. Oge tetep teu dipercaya, bus kalana asup ka kamar ngareret kana bilik katingali engab. Barang disurungkeun horeng bilik geus muka. Wah, geuning ge bilikna muka. Geus moal henteu pasti aya jelemaan mau kabur si mantili jalan ka dieu ye. Ceuk kalana ngabejakeun ka Bah Rewok. Tapi nu dibejaan teu daek asup. Pasti itu cara nama euy. Aya nu mawa kabur deuleu. Ngan tetep manusan waya di dieu ka asup sia, goblok kabeh. Lamun teu malolor mah sia pira aku deuleu teu kadenge ku gegebir sia. Sora nu nyokel bilik. Dasar setan sia kabeh ge. Ayeuna aing geus sangeuk loba omong deui sia deuleu. Hayo tareangan ku sia. Sing nepi ka beunang si mantilina. Syukur-syukur lamun beunang jeung nu mawa kaburna. Init sia kabeh. Lamun aya nu mantog lengho ulah samat kani aya ditarok sia ku aing batokna. Mantog sia lasun. Bah Rewok awong-awongan para mitra bari serepet ngalugas bedog. Atuh puguh we anak buah nu genepan meniting purungkut sarieun. Kalawan teu loba codeka para mitra. Nu genepan arinit samala Darsim ge mutas nampa panyiksa kapaksa ini. Nu tujuan rek nyusul mantili bari cek pikirna sugancan jauh. Ari Bah Rewok harita balik deui ka imah budina baketut haseum. Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum sabab nafsu kanu jadi anak buahna dumeh mantili eueuh. Nu ceuk ti biruna Bah Rewok pasti aya nu mawa kabur. Naso heula para wargi sadaya. Para wargi sadaya masih ngadongengkeun perkawis Bah Rewok alias Ki Bardawi. Harita Ki Bardawi datang ka imah Cebrod Panto di Tajong. Maarsah pamajikanana nu keur di dapur ge kuat ngarenyag gancang ka jero. Naon ngabeladag teh abahna? Tanya Maarsah barina teu. Aing najong Panto deuleu. Temal Bah Rewok tegeug. Gek diupina kursi. Aku naon atuh teu puguh-puguh Panto make ditatajong sagala. Malah bisa gerujan urang-urang keneh kudu komean meureun. Kudu diduruk sakalian jo aing jeung goblokna. Si Jabar can mantok keneh babaju teh ha? Bah Rewok para mitra satuluina nanyakeun Japar anakna. Umatak can balik teh ka mana umat teh nya? Eta kemeureun kamari teu mantok nyusul-nyusul anak si Jabrig. Dasar umat bangkawara awewe kitu patut dipikahayang. Padul ge. Ceuk Bah Rewok kakarage nyarita kitu guru tak Japar datang. Udina merengut samalah make ngadilak segala kabapana. Hari si laing das di mana si Japar? Wayah kiwari kakara balik deuleu. Tas ngaladog ka mana sia ha? Bah Rewok nanyakeun ka Japar. Nah, di mana we deui mah hirup? Teh mah Japar teu balik sia ngomong teh kawas lain ditanya ku kolot teh. Diuk sia. Bah Rewok nyentak. Gek Japar diuk beri neuteub kana beungeut bapana siga nu gemes para mitra sadaya. Jawab nu balik sia. Tas di mana ha? Pokna deui. Tas ulin? Teh mah Japar pono. Ulin di mana sia? Bah Rewok talete. Mana we ulin mah tuna ha? Ngurus tunjung sia kawas lain ditanya ku kolot. Rajeun nembalan bari budi kawas tungur begu sia. Aing jadi henteu teh ge bapa sia wajib dihargaan deuleu. Batur ka aing teh sirikna nyeremah deuleu. Nari sia kasebut anak aing. Ditanya kitu peta baduel teh sia. Wah, kur diri abah ngarasa teu ngeunah. Boga rasa teu dihargaan ku deui kuring. Kana pasti we nu jadi anak moal ngahargaan moal ngajenan kan jadi bapa. Ari jadi bapa eueuh ngahargaan mah eueuh ngaji rasa ka batur. Emah Japar jadi wani nemal kan jadi bapa para mitra sadaya. Nah, aing teu ngaji diri atau teu ngaji rasa kumaha sia? Goblok ngomong teh sia. Coba, rek disebut ngaji diri atau ngaji rasa kumaha, ari jalma nu sok nyieun katelengesan ka sasama manusia deui. Waktosna seep. Sanes kirang sono wilujeng kantun bae premios.